dina hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten urang kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng raraga nyalira supaya urang tiasa ngajaga tina sagala panyawat. Dina salah sahiji hadis diterangkeun an-nadofatu minal iman nu hartosna kabersihan teh sabagian tina iman. Dina hadis eta urang tangtu tos ngartos maksud sareng tujuanna nyaeta urang teh umat muslim nu ngagaduhan iman di jero manah urang. Janten upami urang iman ka Allah, urang kedah bersih atanapi suci tina sagala kokotor nyaeta hadas ageng sareng hadas alit nu nyebabkeun urang teu suci. Kabersihan teh aya mangrupi-rupi macemna, aya kabersihan hate, kabersihan jiwa, kabersihan raga, kabersihan rohani. Janten urang kedah kaasup jalmi anu bersih sadayana. Janten hayu urang ningkatkeun pola hirup kangge kasayan urang sadayana supaya urang tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti Nu Maha Ulas tur Nu Maha Asih. Sakitu wae anu tiasa dipikahatur